Kenapa Pak? Kena daun. Udah ada itu. Udah. Kopi kawan. Udah kopi kan ya teh. Assalamualaikum. Bagaimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Pedro teh ya. Pedro. Eueuh mau ka dieu. Aduh, urang kenal si Pedro ieu. 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 Naon ieu, Bu? Ya penting ieu lah, butuh we. Hai guys. Gampang. Ayo si Pedro ke si Pedro. Oh, wah. Tapi omongnya budak ayo gue saya tinggi keterangan ke budaknya. Kumaha ieu mana? Ya biasa bah urusan duit. Sarua urang ogenan. Ngomong si eta mah kitu wae. Anjing, lo bawa motor ya, tapi duitin parkiran tuh aing. Duit, lumayan duit. Wah, anjing kepuasan aing, kudu lumayan parkir, lumayan. Kerewet duit aing. Tungguan aing. Terus sarua abahnya. Sarua. Assalamualaikum. Salam. Ya, naon dia? Di Pedro teh dia. Si Pedro ya kan bae ya. Enggak kayak sakit nih kan dia. Ngopi mah. Mending kan ngopi heula ya. Terus urang balik kopi nanya. Enggak ngopi we heula anu mah. Awas teh mun aya tapi si Pedro tong ngelem gedak. Iya, si Pedro mah dia. Pada kamar aja heula, beli kopi, parkir. Parkir kiranya parkir. Ti ayeuna aing hayang ngapal. Sabaraha parkir? Saikhlasna saayana. Sayang. 100. Jauh nggak usah saayana. Anjing. Parkir, ieu mah wilayah kekuasaan aing. Betul kan? Pokok. Oh, untung direm atuh. Laris manis. Lumayan. Boga 10 rupiah guys. Haraing. Beli kopi teh kamera tuh nilai lating ya. Oh, mari dilapisan di tadi orang suka yang ngopi ya. Lihat tuh kan. Yang ngaropinya. Ciceng beli tuh. Beli cik. Beli 10 ribuan lah. Mahir ya. Iya. Tungguan. Parkir. Mana gini? Mana? Jatah teh man. Sama kayak kadia tuh lah. Saja tak. Aduh, tak anjing teh. Oh, setengah ewan. Yuk, bisik yuk. Oh. 500. Ya. Bes uang ke minta 100. Minta 500. Kasih apa 100? Orang 500. Jadi pas ya. Bagus tuh. Adil gitu, Mas. Oh, adil itu mah. Sama kayak kadia tuh teh. Gua aing cuma kerentangan. Mana yang lain motor mana? Kalah rugi 400 aing karege diuk. Goblok dah. Udah leutik kalah ka dieu. Dia aing tekor 400. Hah, anjing teh beak atuh duit aing bicarana mah. Nah, saeun 2 deui lumayan teh. Kakuan ku aing lah. Kan jelema teh kamarana ku aing teh titah meuli kopi teh pucungul-pucungul, Bah. Si Abda kan dia meuli kopi bang datang-datang nyari saya ngopi kita dia tidak datang-datang. Si Papap dia teh 3 bulan nang gitu karena mana. Jadi ngatu meuli kopi dah. Batu aing hayang ngopi tadi lagi baru dah teh kabehnya tah meuli kopi. Iya, aing geus keburu nyiraman teh nang ngopi tah geus meuli kopi beulikeun kabeh. Ulah kuan dibelikeun ah. Parkir.
Pedro sirang kendut. Sabar atuh bayar tenan teh urang mah 2 juta. Atuh kadiekeun gede teuing atuh. Udah tuh nyawanan wae geus ah. Pan baru tuh 1 juta tuh saparona kadiekeun beuh. 2 2 juta tuh nyawanan pun aing nu boga kuasana ge. Geus 200 ya geus ah. 200 tah. 200 Bos. Anjing aing lah mau ngojek ayeuna geus boga duit ieu lah. Indit be ulin enak ngusep. Menang duit ieu ayeuna mah lah. Goblok anjing nu kare itu patut udah datang teh. Atuh aing geus tekor wae tadi 400 200 anjing menangan 100 ah goblok anjing. Ieu hiji deui ieu ku aing daguan sia. Astagfirullah, ya budak satilu-tilu ku aing nu kita meuli kopi da awan nu pucung orang-orang acan gerabeh. Mana tuh, Wak? Geus ku aing kira nu meuli kopina, lali we teh. Ku kali kan minta duit. Aing geus beak duit aing. Baru tengah sakitieuna tadi beli Coba ieu 5.000. 5.000 aing wae geus beak 150.000 tadi kita meuli budak eta kopi. Ah, geus ieu mah aing nu mangkat. Awan nu waras kita meuli kopi saurang-urang acan kita. Aing keneh nu mangkat. Parkir ah anjing maneh kebeneran. Anjing. Duit Di kawan atuh. Ah, duit peman si Abah can mere 1 juta ka urang. 1 juta anjing teh Allah. Terus mana keur naon di dieu? Parkiran aing. Goblok ka kira di geus dipu deui wae. Nipu yo. Duit heula. Si Abdal tadi minta ka aing. Bere Sabaraha? gope. Terus Si Paul teh tadi si Rangkadut. Rangkadut. Minta deui gope 1 juta tuh. Juta. Geus ieu gope ewang jeung aing. geus bekarikeun aing gope. Isi mah hirupna nipu wae tuh. Ah, anjing lah gope. Anjing. Dasar goblok anjing. Ai. Beak we. Tukar itu patut nu datang teh geura. Anjing teh. Ah, iya anjing daguaneun hiji deui. Ieu mah kudu 1 juta ieu mah yang parkirna. Anjing kana kembang nu aing rusak. Ah, geus. Tungguan ku aing ieu mah pasti nu beunghar bogana. Dalam mari ge dibawa. Tungguan, aing lah. Mau kemana cantik? Jajan. Mau jajan? Nah, bayar parkir dulu ya. Sana jajan. Bisa nggak? Nih, mau kemana? Sana jajannya. Ayo sana. Anjing, abang budak. Duit ke duit mainan kain. Apes anjing, goblok.